aduh ya yang di akhirat kumaha bakalnya ieu urang ge boga perhitungan ieu sorangan ge ngalamun bae di imah aing mun kuari paeh ya ke salat rapi encan ya aing kodoaneun aya keneh teu karasa ku sorangan ieu anu ku aing dipalin teh ieu kumaha ieu di akhirat bakalna ieu karasa ku sorangan nu pernah ku aing ditampiling baheula keke mun di akhirat nyanangan aya ka aing neangan aing kumaha ieu anu pernah ku aing dianiaya sabara urang beuh mun nungtut di akhirat karasa ku sorangan ieu teh aduh aing ieu nyandung teu adil kumaha ieu lalakonna ieu apa nyandung deui we kagok ieu eta dipikir kuari itu ieu lain lalagaan hirup teh horeng Al-Qur'an ngajelaskeun duh kunaon aing urusan hulu nu handap bae hulu nu luhur teh diurusan ieu aing ku bidug-bidug teuing jadi jelema ku bloon-bloon teuing aing jadi jelema teh kuari aing ge hebat-hebat ku jelema boga pamajikan opat dihebat-hebat di jawara-jawara engke di akhirat bakal kumaha ya aing tuh sia maka karak sakitu gaju sieun bae tetep nyandung mah nyandung bae sieun suka jusieun karak sakitu bae ge atuh ulah nu penting nu dirobah lain ulah nyandung na adilna sia mah sok salah bae moal atuh mah nyandung buku dititah atuh ulah neuleuh awewe anu boga salaki tuh sabaraha rangda nu teu boga salaki saha nu ngurusan nya lamun teu dicandung atuh nu sabenerna mah kaum wanita ge kuduna menitahan ngaragap dada beuh mun aing jadi rangda nyangora keneh haju aing meureunanan eueuh nu mileuleungkeun aya ge anu nyandung ka aing teh lah aing mah tuh daek bae karunya diri aing ieu lamun aing anak aya 5 aya 6 kemudian eueuh nu daekeun aya ge nu nyandung ka aing beuh mun nasib gos kitu di aing geus bae atuh kuari mah salaki titahan kak gitu jakula ngaragap dada ieu mun kura jadi rangda kumaha geus atuh kawin bae si anu karunya tuh aya yatim asana hujan teu naon teu geledeg sing jeleger lamun awewe anu ngarti seperti eta ngarti ka Al-Qur'anul Karim masyaallah.